Hirup teh jiga moyan, kadang sok ngobrol saeutik jeung batur, bari nempo naekna panon poe. Ngadenge suara motor jeung mobil di jalan, ngajadikeun hate jadi kahibur. Eta tanda yen urang hirup teu keur neangan naon-naon, ngan keur ngarasakeun yen hirup teh ngarasa bahagia. Ngarasakeun cahaya panon poe jeung nyambung deui jeung diri sorangan di lembur mah. Moyang teh jadi kabiasaan nu matak senang jeung cajeut. Moyang tantawa dina basa Indonesia lama disebut jemur awak. Lainkan buku ngadon-ngadon sare di buruan tari panon poe jeung sedikit. Moyang teh nganggupakeun waktu pikeun awak meunang panas. Panon poe isuk-isuk nu bisa mantuan awak nyieun vitamin di sakala alam. Tapi salian ieu tah moyang teh aya unsur kabagjanana dibarengan ku angin semili. Soang manuk jeung sampoe rujaan, moyang teh bisa jadi waktu nu paling tenang jeung reugeut. Di lembur moyang teh kabiasaan